Mana sih kemetnya? Beneran. Tadi ya? Ya bos, ayo dong bos. Kumaha dirinya kamari teh setor. Pokoknya teh nyawana naon. Oh iya kudu hasil. Kudu setor. Kudu duit teh ku HP pokoknya naon wae asal pidu itu. Iya bos, aduh udah ke hese bangsana bos. Aduh kumaha tuh. Ayo narik ku sageula. Oh sok, bro. Aduh, aing bingung ya ayeuna kudu setor ke si bos anjir. Si bos kudu geus ngada de aing ka mana ya. Sugan we enengan sadia emang sa. Aduh, kemana aing yang mangsa ya euy. Akhirnya cinta ulang pun tiba. Aing menang bersama. Jangan awas ya, jangan pakai uang. Alhamdulillah. Selamat. Bos. Tah, direjekian alhamdulillah menang. Hasil met. Hasil. Aduh. Nah, iya kan anak buah saya. Siap. Dirinya. Tapi anyar Anyar. Ada ya. halus. Sekolah. Sok. Goblok hari sia teu lebisan tinggal ieu HP pemajikan aing sia dirampok. Baca apa? HP anyar nang meuli aing kamari dipaling. Halus tuh minum. Halus atuh 3 second. Anjir gagah. Naon? Itu si Cibu anjing. Kawin ge acan. Oh nya. Ya hamil wae. Teuing teu ngarti. Asa ada kituna nya. Bener awewe aya namanya anjing. Diomongkeun. Amitnya ulah turut. Gelis-gelis gini percuma gitu. Malaysia, Japar, Kemed ngomongkeun aing. Sakieu ge urang mah geus alhamdulillah. Teu boga salaki ge teu burung we hamil. Anja. Med, nyaset teh. Nyase atuh. Ayo naon gitu ya? Eta pamukakeun bau di nu motor, rek dipake na motorna. Oh, ayo kuncina weh. Tahu kunci-kunci mah aya sok. Bau naon saya tanya. Bau naon ya? Eta Kemed, bau cakram, rek diganti cakramna. Iya. Ya, ieu mah teu asup ya. Tuh kuncina ge ya, teu asup. Nah, eueuh kitu kuncina. Eta we kutang, beunang tangge. Utang. Ya aya wae da si aya mah. Ya. Anger hese kutang ge. Dasar si Kemet buka baut gini teu begung. Riweuh. Aing deui. Riweuh si Kemet mah. Cik mana nempok Kemed? Astagfirullah Kemet dasar bohong. Maksud aing teh lain kutang kitu. Tah, tang kieu. Jadi kitu mah kana jerung ya. Bener. Ternaon?
Ya biasa wae keur nongki dia budak mara mah. Kunaon Salah lapar wae ieu teh. awak geus genut kitu, wong gaya mah cik atuh diet. Oh, kumaha carana atuh? Cara naon? Cara mie teu lapar wae. Gampang hayang kelapar wae mah, urang boga resepna. Nah, naon eta resepna? Babari resepna mah, geus we ayeuna mah. Didinya ada har sosis hiji, nog 2, ngan omat make mayones saeutik. Eta resepna mah. Wah, aslina eta teh par. Mana cik buktina? Tuh, tingali pemajikan si Kemet. Tah, eta teh gara-gara ada sosis hiji, nog 2, make mayones saeutik. 8 bulan tah maena teh lapar. Eta mah hamil par. Oh, hamil. Udah teh diet. Mana gara-gara dia bisa gitu. Utun anak bagong. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Carita Rimo.